Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadrati Syekh muallif hadzal kitab Ibnu Malik wa Ibnu Mu'ti radhiyallahu ta'ala anhuma nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nakiratu wal ma'rifatu ari ieu eta buat meretelakeun isim nakirah wal ma'rifatu sareng meretelakeun isim ma'rifat. Nakirah umum, ma'rifat khusus. Nakiratun qabilu al mu'aththira aw waqi'un mauqi ama qadukira. Nakiratun ari isim nakirah qabilu al eta isim anu nampi kana alif lam mu'athiron bari anu napakan itu alif lam kana ngama'rifatkeun. Awaqiun atawa eta tumimba itu alif lam mauqi ama dina patempatan isim qadzukira parantos disebut itu ma. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hinda wa bani wal gulami waladzi. Wa ghairuhu sareng ari salianti isim nakirah ma'rifatun eta isim ma'rifat. Kahum ari contoh kahum nu tetep itu ma'rifat seperti lapad hum. Wadi hum isim domir, wadzi sareng lafadz dzi isim isyarah. Wa hinda jeung lafadz hinda alam. Wa bani sareng lafadz ibni isim anu idopat kana ieu mutakallim. Wal gulami sareng lafadz gulami isim anu make alif lam. Waladzi sareng lafadz alladzi isim mausul. Famalidzi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bi dhamiri. Fasammi mangka kudu nganamian anjeun bid dhamiri ku ngaran dhamir ma kana kalimah. Lidi ghaibatin tetep itu ma pikeun anu ngabogaan makna ghaib au hudurin atau makna hudur hadir. Ka anta ari contona eta saumpamana lafad anta wa huwa sareng lafad huwa. Anta mah hudur, huwa mah ghaib. Wadut tisolin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada. Wadut tisolin sareng ari domir anu ngagaduhan ittisol antel minhu nu tetep itu ittisol tina domir ma eta domir la yubdada'u teu dikawitan itu ma wala yali sareng tara nyanding itu ma illa kana lafad illa ihtiyaron dina zaman milih-milih abadan dina salamina. Kalya iwal kafi min ibni akromak wal ya iwal hamin salihi mamalak. Kalya ari contona eta tetep seperti domir iya wal kafi sareng domir kaf. Min ibni akromaka halna tetep itu iya jeung kaf dicandak tina lafad nu aya dina lafad ibni akromaka. Ibni ari putra pameget kaula. Akroma eta ngamuliakeun itu ibni ka anjeun. Wal ya'i jeung domir iya wal ha'i jeung domir ha min salihi mamalaka. Min salihi tina lapad salihi. Min salihi halna tetep itu iya jeung ha tina lapad salihi. Salih kudu menta anjeun hi ka itu pameget nyalira ma kana perkara malaka ngamilik ngamilik itu jalma kana itu ma. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wal abdu majurra kalab di manusib. Wa kullu mudmarin sareng ari saban-saban domir yajibu eta wajib lahu yajibu eta wajib naon al bina'u mabni lahu pikeun itu domir. Walafdu ma jeung ari lafadna domir jurro dijierkeun itu ma kalaf di ma eta tetep seperti lafadna domir nusiba dinasobkeun itu ma.
lirafi wan nasbi wa jarrina sholah ka'rif bina fa innana nilnal minah. Na ari lafadna sholaha eta pantes ituna lirafi pikeun mahal rofa wan nasbi sareng mahal nasab ka'rif bina fa innana nilnal minah ari contona eta saumpamana lafad i'rib bina fa innana nilnal minah. I'rib kudu mengenal anjeun bina ka kami fa innana mangka karana saektosna kami nilna eta ngaraih kami al minaha kana anugerah. Al minaha kana pirang-pirang anugerah. Wa alifun wal wawu wan nunu lima bawa ghairihi ka koma wa alama. Wa alifun sareng ari domir alif wal wawu sareng domir wawu wan nunu sareng domir nun lima eta tetep pikeun domir goba parantos ku aib itu ma wa ghairihi sareng salianti itu ma wa ghairihi sareng salianti itu ma goba. Kakomari contona eta saumpamana lafad koma wa alama sareng lafad alama. Wa min domiri raf'i ma yastatiru kaf'al wa fikna gatabid ida tashkuru. Wa min domiri raf'i sareng eta tetep tina sapalina domir maharopa ma ari domir. Wa yastatiru wajib katutupan itu ma kaf'al wa fikna gatabid ida tashkuru ari contona eta saumpamana lafad if'al wa fikna gatabid ida tashkuru. If'al kudu midamel anjeun kana perkara wa fiku maka nurutan kaula dagtabit karana kabita urang sadaya iddashkuru dinalika syukuran anjeun. Adurtifa'in wan fisolin anahu wa antawal furu'ula tashtabihu. Adurtifa'in wa ana jeung ari lafad ana huwa jeung lafad huwa anta wa anta jeung lafad anta. Durtifa'in eta domir anu ngagaduhan mahal ropa wan pisolin saratana in pisol. Wal furu'u sareng ari pirang-pirang cabang latas tabihu eta teu narima saliru itu furu. Wadun tisobin bin pisolin ju'ila iya ya wad tafri'u laisa muskila. Wadun tisobin sareng ari domir anu ngagaduhan mahal nasob fin fisolin saratana kapisah saratana infisol ju'ila eta dijadikeun itu infisol iya ya kana lafad iya ya. Wa tafri'u sareng ari nyabangan ngadahanan laisa eta lain itu tafri muskilan eta anu hese narima sulit. Wa fi ihtiyarin la yaji'ul munfasil ida ta'at ta'ayaji al muttasil. Wala yaji'u sareng teu datang naon al munfasilu domir munfasil fi ihtiyarin dina waktu milih-milih idza ta'atta di mana-mana narima gampang naon ayaji ayeun datang naon al muttasilu domir muttasil. Wasil awif silha asalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Wasil sareng kudu ngamuttasilkeun anjeun awif sil atau kudu ngamunfasilkeun anjeun ha asalnihi kana ha nu aya dina lafad sal ha asalnihi kana domir ha nu aya dina lafad salnihi. Sal kudu minta anjeun ni ka kaulahi kana perkara. Wa majeng kana domir asbaha nyerupaan itu mahu kana itu ha asalnihi. Fi kuntuhu dina lafad kuntuhu. Al khulfu ari perbedaan pendapat intama eta parantos narima pantes itu khulfu. Kadzaka hiltanihi wati shola ahtaru ghairih taroin pisola. Kadzaka eta tetep nyaki itu deui saperti lafad ha asalnihi dina pada khulfun tama hiltanihi ari lafad hiltanihi hiltanyang ka anjeun ni ka kaulahi kana perkara. Wahtaru sareng parantos milih kaula ittisolan kana ittisol gueri ari salianti kaula ihtaro eta milih itu gueri al inpisola kana inpisol. Menang dibaca kuntu iyahu
menang dibaca kuntuhu, menang dibaca hiltanihi, menang dibaca hiltani iyahu. Wa qaddimil akhassa fitisoli wa qaddiman masyita fin fisoli. Wa qaddim jeung kudu mayunkeun anjeun al akhassa kana domir anu langkung kana domir nu leuwih tangtu fitisolin dina nalikana ittisol. Wa qaddiman jeung kudu mayunkeun salaresna anjeun ma kana domir syita karep anjeun pin fisolin dina nalikana infisol. Wa fitihadir rutbatil jam pasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Wal jam jeung kudu ngamistikeun anjeun paslan kana domir munfasil fitihadir rutbati dina anu narima ngahiji dina martabatna. Wa qad yubihu sareng rajin ngameunangkeun naon al ghaibu domir ghaib waslan kana muttasil fihi dina itu ittihadir rutbah. Qablayan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin walaisi qad nudim. Wal tajim jeung kudu ngamistikeun anjeun wal tuzima sareng dimistikeun naon nunu wiqayatin nun wiqayah nun pikeun ngaraksa kana JR-na fiil qoblaya in nafsi dina samemeh iya mutakallim ma'al fi'li saratana fiil. Wa laisi jeung ari lafad laisi qad nudima eta parantos dinadomkeun itu lafad laisi hadadatu qaumika adidil toisi idza habal qaumul kiramul laisi. Walaitani pasya walaitina dzaro ma'a wa ma'la'al lakiswa kun mukhayyara. Walaitan jeung ari lafad laitani pasya eta masyhur itu lafad laitani. Walaiti jeung ari lafad laiti nazaro eta langka itu lafad laiti. Wakis jeung kudu ngabalikeun anjeun kana hukum ma'ala saratana lafad la'alla. Wa kun jeung kudu kabuktosan anjeun mukhayyaron eta anu dipilihkeun. Fil baqiyati wa dhiraron khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Wa khaffafa sareng ngentengkeun sareng wa khaffafa sareng kudu ngentengkeun anjeun minni kana lafad minni. Wa khaffafa sareng ngentengkeun minni kana lafad minni wa anni jeung kana lafad anni sahaba duman sapalihna ulama qad salapa parantos dipayun itu man fil baqiyati dina pirang-pirang anu sasesana. Wa fil ladunni qala wa fi qadni wa qatil hadbu aidon qad yafi. Wa man wal hadbu wal hadbu jeung ari ngabuang kana nun qad yafi eta rajin nyumponan. Wa qala sareng saalit kela. Wal hadbu jeung ari ngabuang kana nun qad yafi eta rajin nyumponan itu hadbu aidon deui fi laduni dina lafad laduni. Waladuni jeung ari lafad laduni qala eta saalit itu lafad laduni fi laduni dina lafad ladunni. Wa fi qadni jeung dina lafad qadni wa qatni jeung lafad qatni. Al hadbu ari ngabuang qad yafi eta rajin nyumponan itu hadbu aidon deui. Bagian al-alamu. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wahdaka la syarika laka wa atubu ilaik.